Hai, balik deh di channel Ngacapruk yang orang Ipin anu rek ngomongkeun anu keur rame ayeuna nya. Anu keur teu rame ge urang ngomongkeun we sugan jadi rame nya. Ieu mah ngaranna ge channel Ngacapruk heuh. Lamun teu Ngacapruk nya lain Ipin gitulah. Ya urang cobaan, urang ngomongkeun naon cik ayeuna teh. Min anu keur rame we anu keur rame. Nu teu rame ge bae lah sok style videona. Cik ah. Aya naonnya itu cenah. Reaksi ibu melihat buaya pada anaknya. Aduh. Tah euy, ieu mah nya. Tong heureuy jeung kolot, komo kolot baheula baby boomers nya. Heureuy-heureuy kieu teh matak jadi cilaka sabenerna mah euy. Kalau bilang ditakol kan? Ditakol bieu ge. Yang ningali situasi lah amun rek heureuy ieu. Si ibu keur naon ieu? Ieu bieu keur nyepengan panci teh naon teh cik urang play dia. Ditakol kan spontan tuh ku panci tuh. Tuh, setut. Malu kan jangan bedognya. Matakna cik lamun rek heureuy ieu mah. Lucu sebenarnya mah keur nonton mah nya ngan teu lucu keur si ibuna kitu. Karunya eta si ibu euy. Budakna nu karunya mah sebenarnya da katakol si ibuna mah ngan saukur wasuk. Ya aplikasi kieu teh cigana mah euy emang lucuna keur budak lah. Entong lah teu keur kolot bisi jantungan saya kumaha mun jantungannya. Jantungannya kaduana bisi ku bedog. Eta bisi keur nyepengan anu alat berbahaya. Entong lah tong heureuy kieu ka kolot mah entong bahaya ieu mah. Cing nya ka kolot mah lah. Oke. Tuh, teu rubah-rubahnya karunya jadi buaya. Jika inget teh baheula, ieu mah inget teh baheula. Kan wae ikan pari anu cenah dikutuknya. Bener teh ikan pari cenah eta teh budak durhaka. Bisi sia budak ieu teh ujug teh balik deui beungeut sampai teh bener jadi beungeut buaya. Kan riweuh. Geus lah, entong kikituan lah mun keureun entong kikituan lah. Palaur kaduana bisi doraka jeung doraka ka kolot mah duh bahaya eta. Oke cik lah urang naon deui cik anu rame ya urang ngobrolkeun ya. Ieu aya momen lucu keur imunisasi. Bener euy, urang wae ge nepi ka ayeuna umur rek nya geus lumayan lah nya. Sieun anjing disuntik teh euy. Caranya tuh disuntik. Tapi mun posisi urang kieu nya disuntik terus sabari ditangkep ku suster mah moal anjing mah karasa nyeri anjing. Moal mah karasa nyeri ya. Kadang dek dilila-lila we cigana mun urang mah euy. Anjing ieu budak bener Tuh kan nyempling anjing budak da meureun bieu kaubaran gitu nya aya peredam gitu bieu. Budak euy. Tapi bener moal disuntik teh padahal mah leutiknya jarum teh tapi naha bet sieun mun pada aya abaya bahasa cekot mah jauh kana ti peujit atau jeung kudu sieun lain ku kituna tapi da begitu sentuhan pertama teh sok jadi nyieun kumaha traumanya. Bener aslina. Cik ya naon sih ngolong teh. Ieu menghayati pisan nya budak euy. Ieu teh ieu keur 17-an kamari ieu teh nya. Ieu teh aya lomba ngaitkeun baskom ka anu tali. Nah, ya presi budak ieu nandakeun ieu budak loba effort tah non, effortna gede. Pijadieun atlet gitu. Nya, ieu mah pijadieun atlet. Tapi entong jadi atlet, ieu sieun bingung mau jadi atletnya. Lamun jadi atlet sepak bola, sieun pasti sering offset. Tapi mau jadi atlet lari, sieun bisa wae jadi penentu kemenangan. Dia bisa jadi penentu kemenangan kan sok pas garis teh ningannya aya fotona pas garis bisa wae sih jadi penentu kemenangan. Karena naon? Karena saeutik we eta ngaluhan garis tah. Biwirna nya eta bisa jadi meunang eta aslina nya. Asli ya budak ieu bener penuh effort ieu. Moal ningali budak ieu mah hadiahna naon? Nu penting mah manehna bisa meunang we. Kuk beruk ieu. Tuh, alah, ini dihayati pisan budak. Iya nya aya nu keur ngadu hayam. Kaelah ngadu hayam. Lain dengan sugan teh ngadu hala. Aduh. Ieu hayam lamun teu galau. Lamun teu galau ditinggalkeun ku bikangna. Ieu hayam eudeup dipencit. Bingung ya antara non ngaran teh
ditinggalkeun ku bikangna atau si ieu hayam dek dipencit. Jadi galau ieu hayam teh. Aya ningan ayeuna mah loba nu api-api ciga nu kamari ningan episode kamari tanu ditagih ku Bang Emok api-api kasurupan ningannya. Ya ke hayam cigana nek pas dek dipencit api-api sakalor euy. Kasurupan ya api-api sakalor mung dipencit. Jik tapi katamat orang can katamat yang nempon. Wes. Bapak saya. Iya deh. Iya naon ye ku si sapi. Kita sapi lain euy. Oh kancil suka nang sapi euy. Sedila sih orang tetempok kancil. Emang saya bapaknya. Bocil bener dulu bocil. Gua potong. Tuh kan bener cai ngek dipotong. Mantak si eta api-api anjing. Si ayam teh beda nu tadi nya mah. Wah bener kalakuan sato ayeuna namanya kalakuan sato ayeuna aya kitu aya ku sempat-sempatna anjing ieu padahal manehna teh keur gawe Dibebenjokeun itu sebenarnya. nya sabanna ieu teh keur gawe manehna teh gawe ieu mah sapi susu ciana nya tapi bener meureun ieu teh ngarah ka ieu ngarah teh ngarah ka rangsang susuna ngarah loba sok lah lalajo kada ieu lalajo nu taeun Bang lu tahu lain eta ieu lalajo dangdut ciana pakai iga dan sumsum. ya kadang-kadang saya ngarah susuna teh birahi gitu ngarah birahi jadi keluar gitu keluar loba ieu Lalu enggak takut. ieu halus ieu si Ngomong mulu. peternakna ieu halus eta ban treatment nya kumaha we diakalan lah ngarah satona meureun naon birahi ngarah keluar susuna loba nya cik ya naon deui ya Gue cabut duluan lah ya. ieu kuya Ayo gua anterin. Kakak usah mah mending gue udah gede. ngaledek ieu si anjing ieu ngaledek si anjing ieu ngaledek si anjing ya Tuh. tingali Gitu. padahal ieu teh nya lamun diajak lompat anggar nu meunang mah kuyak si kuya nu meunang mah sok tinggal di nu film-film kelenci jeung kuya nya pasti nu meunang si kuya nah karena eta teh ngaledek nu penting mah salamat we urang mah dek kalaunan ge Bener emang tapi anak pasti sok aya nu ngelaksonan ieu teh di tukang nah ca bet di kelaksonan pi kira-kira dek laun mah isuk we tuh ini tah cenah kitu biasana mah anjing sok ngomong kitu tah Kagak ada etika-etikanya lu Kan diajarin dia- di sekolah dia- lu. Di Si sekolah anjing diajarin ya. membantu. kacida pisan Pulangnya suruh ngaledek pemangku sendiri sono. Bang, Muter balik lu. mantap cek si gue teh saing muter Ayo, balik Bang. hoream anjing ya udah diledek nih gua cenah kagak we. jadi nih. Lu pulang. Kagak udah bad mood. Saya Tommy, saya Timo. Kita Timo. Ieu aya ucing anu buluan. Oh iya teh Raditya di kage bogeun ieu teh ucing kieu teh nya. Malu kieu ucing kieu tapi sia euy ucing kieu teh non cenah mah kudu di ruangan ber-AC. Ieu teh sebenarnya ucing anu naon ngaran teh gagal bermutasi. Si ieu teh kawin jeung cak-cak. Mantak teu boga bulu anjing si ieu teh euy. Cok cak-cak pernah teh ningali bulu cak-cak eueuh kan tah ieu tingali sia meunang kuban ieu ciga cak-cak ieu ucing ieu aslina ieu anjing. Oh, caplok mah moal ieu kan ieu ciga cak-cak gitu euy. Oke, cik lah orang ningali deui aya naon deui ieu? Hawane Oh iya keur gini lu. ngalapa cenah ieu. Ieu ngakalapa. Panen ieu tapi ting. Alus ieu teknik euy. Ieu alus ieu teknik sebenarnya mah. Teknik tradisional ieu teh nya. Tapi aduh anjing si bapak ieu kurang kuda-kuda ieu. Si bapak ieu teu ngiluan Pancasilat, kudu si bapak ieu asup ka PHSI. Anjing. Iya, asina ieu si bapak kurang kuda-kuda. Padahal mah aduh kalapa sakede kitu mah euy. Apa inget sebar si kieu tuh. Bisa loncat si bapak euy. Oh, iya ayammu tadi. Iya ayammu tadi anjing. Pantasan ayammu tadi galau atuh. Soalnya digawekeun jadi kipas angin anjing goblok. Hayang tibra sare teu boga kipas angin. Nepikeun ka make hayam eta digeberna. Kok ngomong gitu trot anjing. Pantesan nu tadi mata gugulingan hayam nu tadi. Ieu capek ieu digawekeun. Bener anjing kreatif tapi leka ieu euy. Doraka ka hayam eta anjing. Aduh ieu hayam deui wae ieu anjing cing naon. Naon ieu? Ieu hayam naon ieu anjing. Wah anjing ieu. Ieu hayam silih ledeknya jeung meri teh. Meri atau entok ieu teh.
Iya naon cik si meri iya ngaledek. Putus kan jeung nu tadi anjing tadi. Jeung nu tadi anjing. Nu tadi kan jaluna ye anu gugulingan tadi. Keur masih jalu eta teh digawekeun jadi kipas. Terus putus tak ieu bikangna ieu. Tuh mata. Kamu nanya. Si ieu si hayam bikang eta nanyakeun. Ai lalaki aing ka mana cenah anjing. Ye enak entok cigana entok ieu babaturanan nu tadi ngalelewe ka si bikangnya hayam. Anjing nu tukang eta. Cengos kan nu tukang eta. Atau anu tukang ieu cigana nokna leuwih loba. Mantak mainan ngaledek anu hareup. Tingali anjing ge boena ngerinya. Ciga gotik ge sasia ningan. Oke. Iya urang semua pernah nonton tapi urang bahas ya. Si ieu tingali. Kalem tingali heula we ieu mah. Set tah. Cilaka ya jelema ya cilaka. Tep tah ieu nu ngaranna sudah jatuh tertimpa kasur. Tah si ieu anjing tingali geus mah cilaka di jalan terus di rumah sakit dibawa ka rumah sakit ngadon nambah cilaka deui nya. Nu asalna huluku jeung bujur ayeuna mah cigana euy. Nah anjing eta labuhna ge bujur heula tah. Kacau ya euy. Jeung eta nasi suster teu ieu nya. Teu minta. Teu mere nyaho heup di dinya gitu. Ieu karunya euy. Kadeahnya lamun kieu tong nurut deui ka suster tuh. Tuh anjing nurut ka suster mah kita mundur we anjing nyaho labu. Alah anjing. Iya anjing kabayang sapedaan euy. Sapedaan disampeurkeun ku beruang. Wah, ngeri anjing ieu beruang anjir. Ieu beruang padahal lain beruang beer brandnya ieu lainnya. Da ieu mah hideung ieu mah. Eta, tapi ieu mah cigana lain beruang asli euy, nah bisa kitu nya. Kepak kieu anjing. Tuh. Sakitu euy. Nu sapedahan panggih jeung beruang cik maneh mun sapedahan panggih jeung beruang rek kumaha tah? Dipeyuk anjing jadi sanyi mun urang mah lompat we da heusieun gitu. Nah ieu pacaran zaman sekarang tah ieu nya definisi laki-laki tidak meremehkan lawannya bener dek naon we ge eta lawanna nya tong diremehkeun da bisi leutik tapi geuningan alawan tah ciga si ieu ye. Tuh, tinggali. Kita tarik kata ku monyet. Dibalas gerak tinggal itu. Tapi gede kawani. Benar ya gede kawani lah laki sebenarnya. Gede kawani asli euy. Ini mah kumpulan cenah disuntik ya mah. Kan atuh nambat ngobrol teh deket monyet jeung cai ge rada kabladieu ngobrol teh euy. Oke. Cik kayak naon deui ya. Yang sabar pak. Wah iya budak ya no sok ngeurean kolot teh ieu. Keur ngalamun padahal cak kolot teh euy. Keur ngalamun masa depan budak na kumaha? Ngadaon ditakol anjing. Tapi pak tong gitu oge mun pak ada budak eta mah heureuy mun teh. Jeung teu sengaja deh eta mah pak. Aduh anjing nepi ka diudag anjing. Tapi ya mungkin hubungan si bapak jeung budakna ieu deukeut bisa nya. Nepikeun ka di udah gitu tuh lain di udah amek eta teh cigana mah euy. Dek dibalas cigana mah. Di udah teh nek amek kana ngabalas anjing. Ngan eta karunya ieu keur ngalamun ciana euy ngalamun tarik eta anjing si bapak. Ngalaman lah nu geus bawa-bawa pasti aya waktuna ngalamun tarik cia si bapak kitu. Ieu direurewas teh mending karedosan teh katakol ya aduh anjing aing. Oke naon nya ayeuna euy cik. Ieu mah euy di lembur cigak kieu. Enggak lagi kenal itu anjing yang banding eta mah sanggup panas euy kabayang eta wah geus moal bisa dipake deui eta si bapak di asupan tah cuma bisa dipake deui eta mah moal berfungsi tuh anjing karunya anjing keur maleutik cenah anjing keur maleutik anjing dibere nu panas ieu geus lain heureuy ieu mah euy anjing geus lain heureuy ieu mah euy. Masa depan anjing ngeureuna ieu mah. Masa depan anjing ieu mah ngeureuna tuh. Kacau.
Tapi etang cigana ieu heureuy teh karena marana geus deukeut pisan. Entong wani-wani heureuy kanu jelema anu teu deukeut ciga kieu gitu. Bisi pipaseaeun atuh anjir. Ieu teh make dongkrak euy. Ieu tutorial lain dongkrak atuh ieu mah rem. Rem naon anjing rem standar 2. Tapi udah orangnya sok kitu we ditaekan anjing. Ngarah ke angkat gitu. Oh nya benar-benar pakai jurus. Aduh, tapi nah bet kudu standar hiji lah nya. Oh, main naik turun tak kieu lah make motor badag teh euy. Ieu motor badag ku kamari di viral lainnya, lain ieu nya. Lain ieu mah geus main tampura cenah nu kamari viral mah euy. Orang Bandung ditilang cenah eta euy si motorna. Nu kamari nu episode kamari ditilang cenah akhirna dijabal ta motor. Aya naon ye? Sesuai SOP can lihat kurir. Bener anjing ieu. Cek aing mah ngagengong di luar ge naon sarua wae kadengeng mun tapi kudu asup heula si anjing. Si anjing ieu mah goblok si anjing. Si anjing kudu asup heula. SOP tapi bener ya anjing halus euy. Bang sorry ya yang cuma formalitas alah anjing. Bener-bener ya anjing euy. Jadinya non si komennya pahlawan kesiangan biar dikira majikan dia siaga pada baru pulang main. Bener. Cak aing ngagengong di luar sarua wae jeung ngagengong di jero da ieu mah lain kedap suara aja. Oh nya bener. Tapi bener ieu anjing euy nurut pisan ka dununganna ieu. Geus lah sakitu heula we nya ayeuna mah. Engke urang ngomongkeun deui nu keur rame nya. Tapi naon sih nu keur rame da eta keneh euy. Teu rame urang ngomongkeun we da karena ge ngacapruk ieu mah cenah ngacapruk. Oke, Ipin pamit heula ke urang panggih deui di nu episode berikutna nya. Omat ye anu can like atau subscribe. Subscribe lah atuh mun panasannya tonton heula we atuh. Mun kieu kan anjing rame euy channel. Tonton lah nya. Arah urang aya kegiatan anjing daripada ngacapruk teh di film anjing. Aya mah ngacaprukna orang di film sugana ngahibur maraneh lah nya. Oke, Ipin pamit. Wilujeng wayah kieu. Ciao.